Boteng aing mulus amat ya modal nyawa saya mampet kira aku aing modal di kebun. Aduh. Pikir-pikir si Mira gelis oge nya. Tapi yang jakal galak, soalnya Siti. Galak na 11-12 namanya budak kan. Woi, Arok, mikiran naon sih yang ngalamun wae. Buset, karak diomong kang biku aing langsung nimbul wae teh jelema. Wah, jodoh ya masih gana. Arok, kalau ngalamun kasambet lain sih ya. Ente Mir, ente, amar ke mana di? Teka pasar yang si Mina. Ke pasar. Terus si Mina mana? Pugu teuing teu nyaho ieu. Mira, aing mah nyamper ka imah sia. Jadi mal ke pasar. Jadilah. Gila tuh, kerasa ya. Kos budak leutik wae iluhun bae. Geus aja kan. Tenang, kurang dong kosan duaan. Lain ti tadi atuh ngomong geus atuh hayu urang ke pasar bisi sore manten ke tutup pasarna deui. Gedeng dah, mandi lah nya, biar rapi ha. Buset, pan arek ka pasar lain arek ngalamar gawe geus teu kudu rapi-rapi geus kitu we atuh. Ih sia mah raribut bae jadi mal ieu. Jadi iya sia meni bawel geus hayu atuh. Gedeng lah, orang mandi lah nya. Kudu mandi meureun. Geus lah teu kudu mandi kapiran mal bakal berubah hayu. Duanya. Buset, tuh sih pong mereka mah buru-buru amat tuh. Pok. Kamasa buru-buru amat. Aing keur darurat teh ka lapang kapangin nu kieu. Rek modal aing. Rek cokot obat panadol gering lain sia. Saha nu rek nyokot obat panadol sih? Lagian si rek naon sih sia bolot deui. Ampun aing mah pugu teh aing keur darurat. Ya salah urat pong. Pira aku rek nyokot obat panadol panatalain obatna. Saha nu salah urat, astagfirullahaladzim. Aing ngomongin sama moal beres di tahun haruk ge. Aduh. Oh nahan sih yuk. Pok, oh nahan yuk kos ndog calang nih meledak yuk. Bau ndog calang dah. Pugu aing nyeri beteng ieu hayang modal. Geus dah, liweuh aing ngomongin sama moal anggeus ngomongin sama. Kabar atuh budak jelas. Di bauna hi. Meledak. Mir, gedeng Mir. Oh, orang ya. Pohon naon? Iya. Oh, sama dompet orang ketinggalan dari tempat itu tadi di situ. Gedengnya, cokot tawanya. Iya, aya wae. Geura cokot bising kapanggih ku batur. Ih, ampun aing mah pake katinggalan sagala kasorean manten atuh ge ka pasarna. Gedeng Mir, cokot rasa gedeng, tungguannya darinya. Kesel aing namin sore manten atuh ge Mir. Geus lah Mir tungguan we. Aing ke pasar yang salahnya. Kira aku aing ke pasar sorangan sieun. Tulen si Ipong. Pang. Si Siti rek naon gua aing keur mules oge yeuh. Rek naon sih teh? Antar aing ke pasar yuk, aing sieun sorangan mah. Antar ke pasar. Tapi aduh ti. Kunaon sia daek teu? Yang geus satu hayu tuh deh. Sakunaon sih kecil mah gering amat. Henteu geus hayu deh. Alhamdulillah, aya kene yuk. Milik ya, masih kene milik. Rok. Naon sia di dieu? Sia. Iya, nyokot dompet ketinggalan. Copetan. Marina sih sia ngalamun wae. Copetan nyokot dompet asa kemarin geus cager cili. Kamu di wae. Nyokot dompet. Naon wae sia rok nu kacopetan. Naon sih sia tuh jelas amat. Aing teh ti kacopetan kokong capek hati aing ngomongin sama karek sakedeung aing geus capek hati ya Buset, parah awet rok. Tenang rok, ku aing bantuan tangan ku aing eta copetna. Roknya saku kudu sabar. Jangan rok. Sakunaon sih teh eling sia. Tangan suka ditu tapi kabotak sirah sage moal bakal kepanggih. Teu jelas. Kan si Arok malila geus deui urang teh heulan. Kedeng-kedeng sia Mir tungguan karungnya batur. Atuh ge sore manten mina pasarna kaburu tutup ti heulan we deuh aing mah ti heulan ah. Ih sia mah tungguan aing Mir. Pong sia kunaon sih peperangian we eta beungeutna. Ikhlas teh sih nganter aing. Ikhlas atuh ti. Atuh kunaon eta beungeut mi peperangian wae. Piraku aing ngomong kasih Siti langsung. Mun aing teh tadi nahan modor lah tengsin.
Sia Ipong kunaon? Henteu imah aing keur senam muka we ti abe ulah keram. Ih, teu jelas ya mah. Geus dah hayu ti mun sore manten tutup di pasar ieu. Ayo atuh ayo. Kemana? Ini udah 2. Tinggalkan ni Maya aing. Gara si Kokong tah. Tinggalkan si Mira jeung si Mina we. Duh, jauh kayaknya pas deketnya ya. Geuning ah. Tuh. Teh Siti arek ka mana? Arek ka pasar. Oh, sarua urang gara ka pasar. Barang mah yuk teh abe rame. Hayu atuh. Hai ai pengkunaon. Teu nyaho tah tadi sepanjang jalan peperanyian we. Gering meureun eta beungeut tagaran kitu. Heeh, Bu. Hai Ipong gering lain. Henteu ieu teh keur senam banget abeh teu kaku. Teu tadi senam eta anggeus Ipong eta senam banget. Ngaranna ge senam ti abeh sehat. Buset, syahid tut Ipong ini bau Buset bau amat, bangke GL ieu mah bauna. Kali tinggalkan orang yang tungguan di itu. Set. Bonani dak. Nyaho tarok si Ipong hitut. Parah amat sih, Pong. Ini bau itu siang kanan, Pong. Ini pahang saya itu siahi. Mules aing dak sia mah. Ti sebenarnya aing teh tadi nahan modal ti. Aduh. Ya, si alasan senam muka nyaho mah aing modal. Sia geus deuh kana itu dah. Iya Ipong jorok. Atuh kumaha deui? Teu kuat ieu arek ngomong era aing ieu. Geus gerakan itu. Berarti sajeun budak teh nya. Aing teu kuat ieu. Ya, si Pong itu temui. Bau nanti lengit-lengit. Nyakan nahan sih budak. Nyaho eta si Ipong rupana ngadarbang kayak hayu enak aing nempel bau nak ti koro hayu Bona agak. Ai siang geus kapanggih deui wae. Geus can meuli obatna geus kena obat deui wae. Astagfirullahaladzim. Geus deh aing geus teu kuat ngomong jeung sia kong geus teu kuat aing. Heueuh, di Mang Maman aya sa daun kiurat. Gandeng sia kong lah, bisi ditampilin ku aing. Geus bau bangke deui wae sarua ieu bieu. Panu turun kan jeung aing nya. Pong, sakambot si Pong. Sia, tadi nang bau wae. Pugu ya aing yang modal teu kuat ieu. Aduh. Sampai ka ambo Pong. Sakit meledak naik. Astagfirullahaladzim. Hakan ku sa tai. Tai saya Pong. Asana aing berurusan jeung tai wae.